Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadongdong kaca piring ka pasar meuli selang. Abong-abong waktu geus rada peuting, aduh ngajauh salam ge mani camplang. Siap kene ibu, siap? Bapak-bapak siap? Cak ibu-ibu anu teu ngajaun salam urang doakeun salakina masing kawin deui, amin. Giliran bapak-bapak anu teu ngajaun salam di mana diucapkeun salam ngenyot ududna sing tibalik, amin. Sakali deui sing kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi kamalan hayatali kamalika wa adadi kamalih amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Tabarukan wa tamassukan bi dzikrihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayat sadaqallahul adzim wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam syafaati yaumal qiyamati haqqun faman lam yu'min biha lam yakun min ahliha. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ngarah tereh beres. Bada salam qabla kalam langkung dipayun. Hayu urang sami-sami manjatkeun puja-puji kali syukur rakikiah ka Allah anu Maha Gapura rahning alhamdulillah. Berkat irodah Allah subhanahu wa ta'ala dina ieu wengi urang sadayana tiasa kumpul ngariung bongkok ngarundok dina haflah mubarakah manu mulia munggu pandangan Allah. Kalawan mudah-mudahan wasilah riungan urang sadayana tiasa nampak hadir teu kahalangan ku poek, teu kahalangan ku hujan, teu kahalangan ku leueur. Ya Allah ya Rabbana urang suhunkeun ka Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan sadayana anu sami hadir masih ngengingkeun rahmat, ridho sarta magfirah ti Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Amin. Tak lupa salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada pahlawan revolusi Islam pendobrak kebatilan, penumpas kemusyrikan, Habib tertinggi anti korupsi baginda termulia, anti durhaka sebagai profesor anti lacur pucuk pimpinan yang termasyhur yang membawakan umatnya minadul mati ilan nur, yakni baginda Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Teka kantun katut ka kulawargina miwa para sahabatna tabiin tabiat muslimin muslimati masyriq leuwih ka maghrib wabilusus urang sadayana sami hadir sepuna anomna istrina pamegetna nini aki-aki duda katutrana ayarana. Mudah-mudahan orang sadayana ku wasilah daik gaji daik angkat kana ieu pengawasan masing dijantenkeun jaga di poe kiamat ngengingkeun syafaatul udmati Kangjeng Nabi, amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Saibul auqat kersana Bapak pengatur waktu penata acara anu kujusim kuring dipihormat kalian mudah-mudahan ku Allah dimuliakeun. Teka kantun sadayana lapisan masyarakat tokoh terkemuka, para ulama, para ajengan, para kiai, para ustad, para ustadah anu sami hadir karena ieu tempat sepuna anomna nu teu diwilah-wilah ku jisim kuring sami ku jisim kuring dipihormat kalian mudah-mudahan ku Allah dimuliakeun, amin ya Allah ya rabbal alamin. Punten ece ieu teh waktu jam sabaraha? Jam 12. Kersana Kang Haji rek masihan waktu ka uing rek sabaraha menit. Naon sababna uing kumaha panitia, cek panitia 5 menit oke. Cek panitia setengah jam boleh, cek panitia 2 jam hegae ngan guru boga pikiran.
Siap ece 2 jam. Siap Kang, siap. Siap yakin? Wing teh siap. Ngaji mah lila teuing meakeun waktu ka baturnya. Leuheung da apal wing target batasna kemampuan orang dia apar saleter dibere ke wing 2 letter limpas mah. Limpas matak mah kumaha wingnya gitu nya. Sabab posisina sabenerna mah Kang Haji ari keur jam 12 kieu mah lain kudu ngaji. Kudu nage pabelit bitis jeung indung budak lain. Atuh wayah kieu mah lain kudu ngaji. Ngada urang tandanya cinta terhadap Allah, cinta terhadap Nabi Muhammad, teu kahalangan ku leueur, teu kahalangan ku poek sami warga masyarakat wabil khusus para alumni dulur sagalur dina peuting ieu ngalaksanakeun peringatan Maulid Nabi sareng hawal para guru terutami umumna ahli kudu urang sadayana teu kahalangan ku sesuatu. Alhamdulillah tiasa nampak hadir ka ieu tempat kalayan urang pinta ka Allah Subhanahu wa taala, urang dengan doa ka Allah, ya Allah ya Rabbana, mudah-mudahan sadayana hajat patekadan anu dohir anu batin anu ngebreh sareng nu teu ngebreh hajat urang dina ieu penting khusus anu sami hadir umumna urang sadayana, ya Allah ya Rabbana, mudah-mudahan aya dina panampian ijabah Allah Subhanahu wa taala, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Salaresna Kang Haji sim kuring teh rada isin. Naon sababna? Ari dulur sakaru teh seueurna ustad, kiai para mubalig, ari uing lain kiai lain mubalig. Jadi ngobrol di hareupeun panggung kieu teh asa era jorojod tuh Kang Haji lain kulir ieu teh. Mata kalau mau diberi 2 jam teh jika mau kuat bangunna gitu ge. Tapi lah 2 jam ge gae asih ari panitia kudu boga pikirannya gitu. Heeh. Naon sababna punten Kang. Da ngaji ayeuna geus jam 12 langkung. Potensi yang pertama anu kudu kacangkem ku urang sadayana hikmah daripada Maulid Nabi. Naon sababna? Sabab peringatan Maulid Nabi tos di tanggal hiji ayeuna mah geus silih mulud jeung urang mah Rabiul Tsani lain, Rabiul Tsani lain aya teh. Geus lain bulan mulud deui. Berarti sadayana jamaah nu hadir teh geus numpuk ilmu, geus numpuk pengetahuan dina hasil tolab di tanggal hiji nepi ka tanggal 30 kamari. Naon sababna? Sabab jalma anu rajin ngaji, rajin tolabul ilmi, berarti realisasina akhlakna leuwih bagus. Sabab peringatan Maulid Nabi itu adalah mencetak akhlak Rasul li utammima makarimal akhlak. Jadi tugasna Kangjeng Nabi digelarkeun ka alam dunia teh pikeun nyampurakeun akhlak urang. Cik rek pertanyaan teh disumkuring ka ibu bapak, akhlak urang sampurna can? Sampurna can Kang? Ece sampurna can akhlak urang? Bingung aing ari nyebutkeun geus da acan. Ari nyebutkeun acan era ku indung budak. Gitu jadi reup raya tungtuna mah gitu. Naon sababna? Punten Kang. Tolabul ilmi di tanggal hiji nepi ka tanggal 30, bahkan ayeuna tanggal sabaraha silih mulud 10 gampang tinggal ini di bumi ka dieu. Tapi yang pertama anu paling diberatkeun bahkan ulama netelakeun anu paling berat ada ngarealisasi hasil tina tolabul ilmi dina kahirupan sehari-hari leres. Da percuma Kang muludan di tanggal hiji dilaksanakeun berjamaah anger tiluan di masjid. Mudah-mudahan di tanggal hiji dilaksanakan masih loba awewe nu nyarekan ka salaki. Kacidi itu anu asap masuk seri dah. Mudah-mudahan di tanggal hiji nepi ka tanggal 10 silih mulud ayeuna masih aya keneh. Naon? Jalma nu teu akur jeung tatangga. Mudah-mudahan di tanggal hiji nepi ka ayeuna tanggal 10 silih mulud masih aya keneh kiai teu akur jeung kiai tah eta teh can dijadikeun ku Allah ahli muludan eta Kang. Aya mangpaat teu aya mangpaatna. Sabab mangpaatna pengajian teh ngarubah hartina mah anu tadina teu akur kudu jadi akur, anu tadina kedul kudu jadi getol, anu tadina getol kudu leuwih getol, anu tadina ibu-ibu sok nyarekan kadu salaki teu kaup duit leutik tilu jadi salaki detik ieu menit ieu hikmah pengajian penting ayeuna peringatan Maulid Nabi mudah-mudahan masing alakur sadayana amin. Genah lain Kang ari akur mah heeh. Sok jeung indung budak 3 bulan ya padu tonggong da teu genah. Akibatna urang boga budak 2 nepi ka 3 nepi ka 6 akibat naon? Akur jeung indung budak. Dadasarna anu pertama, dadasar ngaji di sumkuring dina penting ayeuna adalah silaturahmi. Leres. Naon sababna? Sabab silaturahmi teh penting. Di kalangan hidup rumah tangga silaturahmi penting.
Di kalangan hirup di organisasi silaturahmi penting, di masyarakat silaturahmi penting. Bahkan yang pertama yang dianjurkan Rasul adalah ngadeketkeun tali silaturahmi. Sabab ieu teh intina Kang diayakeun pengajian samodel kieu, intina teh ngaraketkeun tali silaturahmi. Sok urang naon urang sorang ku urang salit demi salit. Ieu pengaosan cing arek naros jisim kuring kasepuan leueuten gratis teu di pasian rokok teu ku panitia gratis teu di pasian kopi teu gratis teu kopi gratis. Ieu teh naon hikmah daripada pengajian, hikmah daripada maulidan. Mata kacida belegugna lamun jalma urang dieu aya pengajian teu jangkor ka pengajian aya anu teu indit aya tarik teuing mah Kang Haji ya. Hah? Da bingung ari ngaji lak-lak lek-lek ku guru dibere ustad papanting ari ngaji lak-lak lek-lek mal payu juga dah. Awat ulang ngamekan ya. Awat. Naon sababna Kang? Punten Kang. Ieu anu jadi catatan khususna ku ibu-ibu, khususna ku bapak-bapak, pemuda, jelema beunghar, sekalipun kiai. Awat. Kangjeng Nabi ngandikakeun dina hadisna, ieu perlu kurang ditelaah, perlu kurang diresapi, dan perlu kurang dilaksanakan dina kehidupan sehari-hari. Naon sababna? Lamun ieu pangandika Kangjeng Nabi teu dilaksanakeun kurang dina kehidupan sehari, mangka urang bakal kalebetkeun jalma anu bakal cilaka dunia, cilaka akhirat. Naudzubillahi min dalik. Sok. Punten, ceuk Kangjeng Nabi, Pak, ancaman Allah Subhanahu wa taala keur urang dia khususna anu sami hadir lah batur maknae. Ancaman Allah Subhanahu wa taala dua golongan ibu bapak, jalma bakal pegat jeung rahmat Allah, jalma moal meunang kanya Allah, rek pangkatna pejabat, rek pangkatna kiai, pangkatna jelema beunghar, jelema miskin, sekalipun mubalik bakal pegat jeung rahmat Allah. Anak pegat jeung rahmat Allah eta jalma bakal cilaka. Siap? Siap sok Kang. Bilih bisi rempan kusugan akhlak orang teh mong getol ngaji, getol muludan di tengah hiji nepi ka tanggal 3 tapi can bisa ngarealisasi akhlak ieu anu dicegah ku Rasul sarta ku Allah. Mana diantawisna? Pertama, jalma anu bakal pegat jeung rahmat Allah, ana jalma anu pegat jeung rahmat Allah nyirikeun jalma bakal cilaka. Naudzubillah min dalik. Ceuk Kangjeng Nabi, pertama jalma anu bakal pegat jeung rahmat Allah sok sanajan pangkatna kiai, pangkatna pejabat, pangkatna jelema beunghar, jelema tukang ngaji, getol salat dilaksanakeun bakal pegat jeung rahmat Allah. Yang pertama kata Nabi, waqatiur rahim, jalma-jalma anu sok megatkeun tali silaturahim jeung papada jalma. Aya di dia anu megatkeun silaturahmi, aya moal Kang. Aya yakin buah moal aya deh ceuk Kang Haji aya sateudah lamun aya lagi da moal anu ngaku jiga da nya. Heeh moal anu ngaku ya Allah ya Rabbana ya. Ta eta Kang kumaha ustad seandainya aya ambil hikmahna ku urang yen diayakeun pengajian, yen diayakeun maulidan teh peringatan maulid Nabi naon ngagali akhlak Rasul cing ari Rasul silaturahmina bagus teu. Mong urang hayang lebat ka surga muludan ari jeung jelema teu akur edan sugan. Heuh, naon sababna? Sabab ancaman Allah eta bakal beunang. Sok sanajan pangkatna kiai, pangkatna jelema beunghar, haji, jelema naon miskin, mubalik sekalipun lamun jelema eta megatkeun silaturahmi, tukang ibadah cadumuku karam dempak bakal cilaka, Kang. Awas. Siap? Siap? Cak awas ulang mekal ya. Hiji eta da kiai mah kan ari kiai mah kan jadi obor Kang. Kiai mah obor matakeun jadi kiai kudu bagus mawakeun masyarakat insyaallah lamun kiai mawakeun masyarakatna bagus masyarakatna ge bakal nurut. Cenah ieu mah kiai teh ngora keneh awas. Pangkat kiai bukan pangkat umurna anu ditingali mah ilmuna. Sok sanajan keluar ti lisan budak leutik ari ilmuna bener mah Kang sok turut.
Sekalipun jalma geus kolot ali ilmuna lemah mah komo bari ngajuluskeun kana jalan teu bener tong diturut sok sanajan pangkatna kiai. Naon sababna? Sabab bakal cilaka. Awas. Siap? Hiji eta. Jadi kapanggih ayeuna mah Kang Haji jalma anu bakal pegat deui rahmat Allah teh kata Nabi lain ulama deui lain cek uing hiji jalma anu sok megatkeun tali silaturahim. Matakeun intina hikmah maulid anu ayeuna dulur sagalur ngayakeun peringatan maulid Nabi wayahna urang dieu khususna atau napi naon grup dulur sagalur rek istrina rek pamegetna anu aya nu teu alakur wayahna jual dadat lamun hayang salamat ngeunangkeun rahmat Allah ngeunangkeun syafaat Rasulullah wayahna jual dadat titik kudu alakur kabeh amin. Ah kitu da percuma kan teu alakur mah percuma naon sababna muludan dilaksanakeun udunan dilaksanakeun shalawat dilaksanakeun ari jeung babaturan pabeleng-beleng itih da teu bener moal diampura ku Allah. Naon eta? Berarti hak adami belum terselesaikan. Lamun jalma boga hak adami belum terselesaikan, tobat ka Allah. Gusti hampura dosa abdi ti luhur sosa prambut sareng tutumeunana Gusti ti handap sausap dampal sareng roromeunana ti girigir seguling cingir di tengah saya Gusti abdi hampura cek teh kitu cek si Akang Haji teh kasaka Allah tapi orang boga hak adami belum terselesaikan encan islah hak adami cadu mungkuk haram dembak Allah subhanahu wa ta'ala mual narima tobat hiji jalma tanpa terselesaikan jeung jalma anu bersangkutan. Naudzubillahi min dalik. Matakeun intina himbau ajakan teh jisim kuring hikmah maulid penting ayeuna wayahna ibu-ibu bapak-bapak kudu alakur amin. Genah lain teu ali akur mah sok jeung salaki akur mah aduh eta kudu dicaritakeun itu. Tah eta naon hikmah akur matakeun wayahna lamun urang dieu aya nu teu akur wayahna kudu akur hikmah pangajian penting ayeuna. Naon sababna dianjurkeun ku Rasul. Sabab jalma anu teu akur teh moal meunang rahmat Allah. Cing jalma asup ka surga ku naon? Lain ku ladang ibadah ku rahmatna Allah. Sok sanajan jalma belang betong ibadah tapi lungsur rahmat Allah kanya Allah insyaallah bahagia kan. Tapi rahmat Allah moal datang ka hiji jalma lamun jalma jauh tina ajaran Allah. Hartos. Tah intina urang teh kudu naon? Kudu alakur amin. Hiji tah. Kaduana ceuk Nabi ancaman Allah khususna ka urang anu sami hadir jalma anu bakal pegat jeung rahmat Allah moal meunang kanya Allah teh wazaruju jalma anu teu akur jeung tatangga. Cing Kang Haji aya teh di dieu anu teu akur jeung tatangga. Mana jelmana? Edan ku suneuh eta Ustaz. Gitu. Aya teh jelmana? Teu datang kan bae urang doakeun ya Allah ya Rabbana bisi aya ieu mah babaledogan bisi aya naon sabab di uing ge loba anu kitu mah berarti di uing loba di dege pasti aya urang doakeun ku urang sari ya Allah ya Rabbana mudah-mudahan di wilayah mana bae lamun aya jalma nu teu akur jeung naon jeung tatangga teu akur jeung kolot teu akur jeung dulur teu akur jeung kiai sekalipun mangka ya Allah ya Rabbana detik ieu menit ieu hikmah tina maulid Nabi hikmah kabarokahan ieu peringatan maulid Nabi ya Allah ya Rabbana masih alakur amin. Eta penting nama masyarakat masa kieu kesuksesan Nabi harus menjadikan contoh ku urang ibu bapak. Naon sababna? Sabab maulid Nabi teh meniru akhlak Rasul. Tina naon akhlak anu jahiliyah menjadi akhlak karimah. Sabab Kangjeng Nabi Muhammad sukses menjadi pimpinan, sukses menjadi nabi, sukses menyebarkan agama Allah, sukses menjadi pedagang. Pondasina aya dua Kang Mesmeo, Kang Gondrong aya dua. Awas ya. Tah ieu dua perkara Kang Haji bisa diterapkan di rumah tangga, bisa diterapkan di lingkungan kedekaeman, bisa diterapkan di organisasi dulur sagalur. Naon sababna? Ieu perilaku Rasul. Rasul sukses di segala bidang, terutama nyebar agama Allah sabilillah.
Bagus. Dua perkara. Yang pertama wal hubbu asyasi, kecintaan yang menjadi dasar kesuksesan Nabi. Jadi intina urang teh kudu nyaahan akang. Jeung tatangga kudu nyaah, jeung kolot kudu nyaah, jeung dulur kudu nyaah. Urah disebutkeun dulur sagalur. Dulur sagalur, dulur sakasur lain. Tah eta teh kudu akur. Mong dulur sagalur tapi teh akur. Ah eta mah ga naon? Camplang Kang. Camplang aya ibarat kieu kan zaman ayeuna mah dulur jadi batur, batur jadi dulur. Tah ulah kitu. Batur kudu jadi dulur, dulur mah pon pila lagi kudu jadi dulur. Wal hubu asyasi, kecintaan Kang. Yang menjadi kesuksesan Nabi itu adalah wal hubu asyasi, kecintaan yang menjadi dasar kesuksesan Nabi. Jadi lamun orang hayang sukses di rumah tangga, sukses di organisasi, wa ima dina grup dulur sagalur, wa ima dina kedekaiman, wa ima dina kepemerintahan, pondasi yang pertama yang diajurkan Rasul adalah wal hubu asyasi, kecintaan yang menjadi dasar. Orang teh kudu nyahan. Cing ece urang nyaah teu ka salaki ibu. Nyaah teu ka salaki. Tah eta teh jawaban tepat ulah daerah kieu. Nyaah cenah ustad airi loba dibere duit mah keukeuh teh dibere duit mah jacang jucung irung bibirna teh. Akur. Kudu nyaah ece. Urang kudu nyaah ka salaki, ulah ningali nyaah ka salaki teh keur aya duit, keur aya pamerena. Sok sanajan teu aya duit, sok sanajan teu aya pamerena, mangka ka salaki mah kudu wajib urang teh kudu nyaah gitu. Ngan punten ibu kieu syarat salaki nyaah ka urang, salat salaki urang teu tergoda lain naon teu tergoda deui kudu sajen. Syaratna ceuk ulama aya 3. Hiji, senangkeun salaki urang teh ibu ku naon? Ku dandanan. Cing urang sok dandan teh molor jeung salaki. Kang sok dandan teh pamajikan urang. Hah? Yakin eta? Berarti akur. Bau hasen eta naon bau hasen Kang? Daster anu geus saminggu teu diseusep wani malam Jumaah dipake. Da akur jika napal badinya mah da pabalik jeung rek kawenangan da karek kawenangan na tingali geura Kang pamajikan urang ge geura tingali rek kawenangan baju nu beuteuh dipake sok rek ka dieu ka dur sakar tiung ge wareuteuh eta teh heeh belaan nganyuk saware mah eta teh wareuteuh eta teh Kang apal da wing ge weuteuh eta teh kitu rek naon erek reunian bagus da rek takdim ieu mah ngan nu paling kecewana justru kuring mah pabalik erek ngalaksanakeun naon ari kitu onangan rek mikeun amplop anu 10.000 teh geuning aduh baju anu beutuh ieu disemir lipen ieu iya disangdak dengdek ari init jeung batur gerasa seungitna ka batur atuh kitu ari balik ti ditu lempang kasampak salaki aya bauna salaki mah urut bau kesangna ku salaki urang gitu diajak sare loba alasan ku salaki mah da kitu dah zaman ayeuna mah kitu Kang. Jadi benar seksi akang tadi ada uang abang sayang, tidak ada uang abang tendang. Gede duit pamerena teh jadi salaki ibaratna teu diajak ke Kang nawar-nawar awe ayeuna mah geura sok lah aing tanya ka bapak-bapak. Pajarkeun teh akang babarara Dek. Gitu. Tapi lamun naon? Lamun jarang diberi duit ku salaki, jarang diberi naon pake ku salaki. Ieu bibirna awe zaman ayeuna 2022 mah loba jacang jucung ka salaki. Tung keripit ahai urat bawang bibir nyungcung teu gablek duit ka salaki ngajak perang mun salaki duitna carang awewe zaman ayeuna sok wung wang di dapur tong ting terang budak jari kabarerang tapi lamun salaki keur loba duit awewe zaman ayeuna sok cuat ciwit bari gutak kita birit ngabibita sayang berit akur aing mah tak syariga pasti akur lah da geus katingali kiceupna awe ayeuna mah da cek uing ge gede duit alus ka salaki leutik duit mah salaki gering Kang paranas tiris bobo di dapur hareupan pipir hawu pajarkeun heus eta ucingan molor teu da kaciri teh anu asa begitu ulah kitu aja eta erek aya naon erek aya padamelan erek teu aya padamelan erek aya pemasukan teu aya pemasukan da salaki urang ulah di kitu ngan sabalikna jadi salaki geus boga kewajiban aya kiswah napakah ngilmuan sareng sajabina ka anak pamajikan jadi intina urang teh kudu ikhtiar ulah molor wae jadi salaki teh
Tapi kakak bojo mah nyai tah sing geulis, nyai tah sing cantik, nyai tah sing alus, ari duitna teu dibere. Kiswahna pakai itu bagian kewajiban jadi salaki. Ai ka pamajikan heuh ceu, ai ka pamajikan kudu menor, ari jang meuli lipstik jeung lipen jeung wedak teu dibere, erek di mana? Gitu. Kumaha atuh kieu? Tah jang jajana, tah jang lipstikna, tah jang bedakna, tah jang itu ieuna sok dan nurut awewe oge Kang. Lamun dicukupi mah akibat awewe loba mangpang, loba ngalawan kan jadi salaki, pemasukan hak-hak anu jadi pamajikan can loba dibarikeun kudu jadi salakina leres. Ngilmuan sok jarang keneh ayeuna mah. Diselehkeun ka kiai, oh sok diselehkeun. Jarang. Napakah baju setahun sekali gagabah Ustad meuli baju masuk naon setahun 5 kali gitu belaan eueuh salaki naon ka itu teh nganyuk hegae teu dicegah rek makean ka pamajikan walau kana ngeriditin walau kana nganyukin walau kana kontanin asal dipakean lamun hutang kudu dibayar gitu. Sok hideng Ustad aya nama awe aya nama akibat hideng pamajikan teh urang teh hideng pangbelikeun ngan wayahna anu jadi salaki mere naon mere kiswah terutama mere pakaian kanu jadi bojo teh kudu yang menutupi aurat sabab naon lamun pakaian dibikeun ka bojo urang ka pamajikan urang tidak menutupi aurat mangka eta dosana keur salakina kabagian naudzubillah. Tah eta jadi hiji kuncina lamun urang hayang sukses di rumah tangga, sukses di organisasi. Kata Nabi, wal hubu asyasi, kecintaan yang menjadi dasar kesuksesan Nabi. Urang teh kudu nyahan. Gitu. Kudu runtut taut. Sauyunan sok tingali Kang Haji, urang gaduhnya, panangan gaduh. Ramona sabar hiji. 5 ari ieu naon disebut aya? Jempol hidung leungeun. Pernekel penek busekel iya naon iya iya curug jajangkung curug iya mah iya naon jajangkung ari iya jari manis ari iya cingir sok geura nyolek naon nyolek kejo ku saramo beunangan moal meunang saremeh wareg moal wareg Kang kudu aramo moal ieu teh perbedaan di dalam rumah tangga perbedaan kumaha beda inung bapa dihijikeun dinya hiji imah beda urang matak loba pasiaga jeung salaki jeung pamajikan teh da beda adat lain beda naon ieu inung leungeun mah penek busekel ieu jangkung ieu jajangkung ieu curug jajangkung jari manis ieu naon cingir ieu teh perbedaan ngan lamun dina nyocol kejo sok ieu keur ramo urang sok sarua teu sarua teh sok tingali labis si salawing sarua lain erek nu panjang erek nu pondok erek nu leutik sarua lain dia teh tuh cocolkeun kana kejo blem teh wareg akibat tahun kebersamaan teu ningali ieu mah nu gede teu ningali ieu mah nu leutik teu ningali ieu mah nu jangkung lamun dikerjakeun dalam kebersamaan insyaallah bakal sukses terutama himbuan di sumukuring ka grup dulur sagalur urang kudu kerja sama erek nu leutik erek nu gede erek istri erek pameget kudu bekerja sama dalam mencapai kesuksesan naon sababna sabab sukses teu suksesna hiji organisasi tergantung urang anu ngajalankeunana sabab naon lamun hayang maju urang teh jauhan cek ulama naon minat taparuk ilal ijtihad tinggalkan perpecahan dekatkan kebersatuan insyaallah urang teh bakal bersatu eta hiji wal hubu asyasi teruskan hiji deui Kang Haji teruskan mau ngamekan karek 20 menit kaduana kesuksesan Nabi yang menjadi kesuksesan Nabi yang patut dan layak kita laksanakan dan patut kita kerjakan di mana di kehidupan sehari-hari di lingkungan di rumah tangga di organisasi al yakinu quwwati keyakinan yang menjadi kesuksesan Nabi kudu yakin Kang Haji segala bidang ge urang kan loba yakin kadua ngadua ieu teh doa aing teh diijabah moal ku Allah bisa teh diijabah moal ngadua ana teh unggal penting aing tahajud ngadua ka Allah geus sabulan can diijabah keneh berarti teh yakin
Da ku yakin makang insya Allah akibat doa tanpa diijabah ku Allah teh lain teh diijabah ditangguhkeun Kang. Urang teh can yakin. Da yakin mah ibu gora contoh. Perkara ge aku yakin mah anu gak anu belum tentu teu mungkin tapi lamun urang ku yakin insya Allah geran isuk-isuk aya aki-aki jeung nini-nini pagerewek-gerewek. Cek nini teh kieu gogorowan ka salaki. Aki di mana di dapur ka dia geran ini cek salakina teh. Rek naon ini? Lain aing teh pangmeulikeun bodrek ieu teh tos tolab ti Cihideung ieu teh jideung. Ti Cihideung ieu teh tos tolab da kurang sare jam 2 can sare asa jangar ieu teh. Cing pangmeulikeun bodrek ka mana? Ka warung gidi ge jam 6 teh Kang. Sinini teh ngalake pos ka mana? Ka warung rek meuli bodrek. Ari begitu saperapat jam dugi deui ka Aki ieu bodrek teh mana sabar hiji teh ditinggali heula ku si Aki teh ditewak dicandak di sini teh belum dihuapkeun ku si Aki 5 menit alhamdulillahirabbil alamin ceuk si Aki nini nuhun wasilah anjeun naon anjeun meuli bodrek dileueut ku kaula sarta dijurungkeun ku seprit bodrek teh da moal laju teh make cai malin leres bisa lajuna katelan eta bodrek di pasihan jurungku seprit aya seprit mana oh da apal tadi oge apa rigigna moal mikeun ka tukang son pasti mikeun ka uing pasti nah kitu tah saparantosna kitu satengah jam ti harita sini nih gegerewekan ka si Aki aya naon ini pan geus dinuhunkeun lain ku aing bieu teh meuli bodrek lain ari maneh ningali kancing kutang aing teu ceuk saha ceuk sini teh nya di mana kan tadi teh ka warung di jalan teh lesot hiji kancing kutang teh nya ku aing balik ti warung teh dihijikeun jeung bodrek ari bodrekna aya dina pesak kutang ai kancing aing eueuh astagfirullahaladzim ini buah anu dihakan ku aing teh kancing kutang si laing ceuk sini tuh akibat yakin tuh kancing jadi ubar gitu. Matakan orang teh kudu yakin insyaallah yang pertama wal hubu asyasi kecintaan yang menjadi dasar kesuksesan Nabi, yang kedua al yakinu quwati keyakinan yang menjadi kekuatan. Insyaallah lamun urang hayang kuat, urang hayang selamat, urang hayang sukses kata Nabi mangka laksanakeun adu dua faktor eta. Insyaallah lamun dua faktor eta geus naon kalaksanakeun karealisasi ku urang insyaallah urang dina organisasi di rumah tangga, dina organisasi bakal sukses serta orang bakal mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Amin. Ibu punten hoyong keing keselamatan ti Allah dunia akhirat. Bapak-bapak hoyong kunci ayat 3. Pertama jeung Nabi persoalan ti Allah ya malaikat ayat sabar hiji anu bisa nyalamatkeun manusia di akhirat. Kata Nabi, kata malaikat punten itu bisa ngawaler karena pertanyaan Allah, anu bisa ngabales ngajawab karena pertanyaan Allah kajabati Kangjeng Nabi Muhammad anu mulia cek Kangjeng Nabi teh malaikat anu bisa nyalametkeun manusia dunia serta akhiratna ayat 3 perkara. Ayat sabar hiji Kang Haji, ayat sabar hiji 3 hiji 2 3 hoyong keneh urang peerkeun hoyong keneh onang deui bobok ka euteuh di imah dituruban ku asupan mun sono bogoh ka sema mun bulang pasti leungiteun buah nona buah saga kabulitan daun awi henteu ayeuna sugan jaga urang tiasa tepang deui hapunten mubalik aya keneh 2 deui disumkuringan setengah jam sakitun kapiatur akhirul kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.